orang lembur nage bawa si Asep tema santren padahal di pondok nama tilok ngaji datang geus ka ditu 1 tahun 2 tahun mulai geus di ustad gentat ira balik sia lain di ustad tungtung nama dek main bola isin be aing padahal ngaji tilok geus di ustad geus 3 tahun tat ira balik haju diperbasalahkeun jelema masantren can mulaluyuh khususiyah ge geus diinkaran kagarak mondok doang jadi pergunjingan ai si Asep budak wari eueuh ti permukaan hilang ka mana oh masantren di mana masantren nyana di Pandeglang bari sakola tante henteu di pasantren modern apa salap ai si Asep dek ka mana hirupna kunaon masantren salap engke nyana waduh daharna kumaha tak budak masa depan suram si Asep kunaon aju masantren eta kakarak masantren doang ge geus diinkaran dinaha-naha kurang lembur bingungeun zaman internet masih masantren salapi dek ka rumaha sia hirup ka hareupna boh budak mun deuk ya masantren modern ulah masantren salap ieu mah masantren salap ijazah teu boga engke ka dituna ngojek sia kajeun kumaha ge mending mun aya motor namun eueuh ayo sia aduh pergunjingan di kampung si Asep masantren eta kakarak masantren doang ge geus litun karo beladina si Asep kuat bae sanajan ku butur babaturanana we sia naon mondok wae terus diomongkeun tetep si Asep kuat kuari tambahan ngaranna Asep Junaid tambahan kekedeung deui mah Junaidil Baghdadi aduh si Asep hebat jasa ya kuari dihitung-hitung teh geus 10 tahun beuh luar biasa lamun muludan nyana protokolna nyana sambutan pribumi nyana kabeneran eueuh kori nyana MZ teu datang jaga supaya nyana deui ngadua terakhir nyana deui diborong malam eta menang 5 berkat nyana kabeh geus mulai jahe teh si Asepnya tetep bae masih keneh jadi pergunjingan 15 tahun nyana masantren awewe arembungan keur mimiti masantren umur 15 tahun kuari masantren geus 15 tahun can aya rencana kawin cenah geus 30 tahun huis geus mulai aya tawaran kawin cenah moal wakah heula emang kunaon lah can hasil maksud cekeuna teh waduh jasia atuh sakitu mah geus bisa ge dibandingkeun jeung urang lembur tapi jeung nu bisa mah aing teu bisa deuk naon tuh deuk riyadhah bener ya tereh Junaidil ya deuk riyadhah cekeuna ieu ka mana ka Gunung Karang gua jadi dukun ieu mah ieu mulai nyana kuari mangaheuyek dina ilmu batin nyangan guru nyana waduh teu kapanggih-panggih rek kebeneran aya terus kunyana diolah zikir terus bae datang ke tijahar datang ke kopi ulu mulai baju na cumplang campling litun karo Asep aduh sia teh sebenarnya normal henteu sih hirup kunaon atuh kopea sia mah beuh budak geus beureum kitu sakumaha Ki Ahmad Sep baju asana aing maneuleun sia ka mamana eta deui di imah eta ka masjid eta aju sia mah aya ondangan eta emang eueuh deui baju teh mah hayang ieu bae baju sendal sia mah sabelah lain cepit atuh jama kesupuh para rugus ya sih sebenarnya kumaha sih pikiran sia kabeh jadi pergunjingan padahal nyana keur riyadhah nyana teh keur ngawarah batin nafsu terus jadi pergunjingan Sep hirup mah tuh kudu bergaul ngaranna ge makhluk sosial waduh
Coba tuh yuk di ditu tuh aya golek di Pabuaran. Orang nonton golek yuk. Aya orkes deh. Henteu lah, henteu bae nya nama serba henteu. Gaul tilok sorangan bae. Waduh, mantep jasa. Indung bapak nangis geus bingung Sep. Aing mah neuleus sia asana waduh. Sia sih dek jadi naon ieu ku aing dipasantrenkeun di modalan kok kuari jadi cumplang-campling kieu. Kadang-kadang aing neuleus sia puyeng aya yang kawin atuh bebejan teu bah. Abah bae urus, emak urus, ulah mikiran kula. Sia deuk ka mana emang tujuan sia teh anak abah. Anak abah mah anak abah bae kula ge ngaku. Ngan ieu mah heulanan sementara ieu abah ngurusan abah ngurusan emak kula mah geus urusan. Sia deuk urusan naon tuh? Kula mah deuk jeung Allah bah. Boh budak. Sep. Aing mah asana muringis, ngadengesna muring ka kulu. Asal sia ngomong ka Allah bae. Nyaritakeun urusan rezeki geus kumaha Allah. Nyaritakeun negara kumaha Allah. Ditawaran kawin kumaha Allah bae. Atuh sia kumaha lalakonna? Henteu mah geus di ka Allah-Allahkeun bae. Wah, Sep. Sana tinggalin lengkah ku batur kajen kula mah malah lengkah dek lompat bae. Si Asep geus beda ku hari. Geus jadi pergunjingan litun karo atuh timiti mondok jadi omongan jelema. Bisa ku bisana ngaji tetep teu bergaul. Ku hari dibutuhkeun deui nu deuk ngararaji ge aya tapi tetep bae nya nambung. Tetep bae cumplang-campling we kadang-kadang lempang tuh make sendal. Duit teu mawa. Oh, masyaallah jadi omongan jelema ku hari. Di mana-mana ngaji nya nama ayana lain dihareup di tukang bae bari ngarokok. Eta si Asep jadi kieu ieu budak. Bujal kadang-kadang kadeule. Aduh, geus gitu. Aya teu ngarokok hees. Geus kitu bae teh ngajina. Eta si Asep tanu hees dah. Aduh, ngagurinjal nya sial aing. Eta sia teh guru hees. Atuh deuk hees badi ditu. Henteu cenah hayang bari ngaji. Si kiai cenah sok nyinggung kula. Lain nyinggung mah nyerekan. Lebih parah ya. Terus si Asep teh kuari Asep beda lantaran kanyahoan ketika di lembur ka Bararanten nyana aya ternyata begitu orang lembur ka Banten Asep geus aya di Banten. Sep. Ayo ka dieu jeung sa? Teu jeung sa. Lain naik naon? Teu naik naon. Lain kami berangkat pan tadi Asep di itu keur diuk bae kok ya di dieu geus kebal. Tanyakeun bae ka tukang kopi tah. Ih, nu mantak aneh. Nanya ka tukang kopi B, ya. Ayo tadi tuh nu ngopi ieu tira ti isuk nya nama ti isuk. Heran aing ka si Asep. Tadi aya di ditu, kuari aya di dieu. Mulai geus. Cumplang-campling tinggal cumplang-campling lain deui. Sep. Ayo orang balik. Henteu antun balik kula mau di dieu bae. Henteu ayo ieu ka dieu naik di dieu. Gua ditawar. Tadi mah dicemooh kuari nawaran. Ayo dihareup di dieu dia moal. Henteu ayo ieu babareng aing bareng. Henteu ieu moal mau di dieu bae radan. Oh teu jadi. Begitu datang ka Iba Asep keur azan. Allahu Akbar. Eta lain Asep. Maghrib. Apa tadi diajak cara-cara moal? Tanyakeun coba ka urang dia. Eta tadi Asep emang kadieuna ira. Jasar gaya di dieu. Ji sial urang. Si Asep kumaha ieu lalakonna? Wah. Geus mulai tah. Ieu. Cumplang-campling geus kaliwat 2 hari. Nu tadina dicemooh ku jelema ku hari mulai dihormat. Waduh. Waalaikumsalam Sep. Ieu nu jual taneuh teu laku-laku. Mulai si Asep naik derajat si Asep. Aju kunaon teu laku. Ayo bah supaya yang laku bae ieu gegeran hayang umroh. Maksudna supaya yang laku. Lah tuh ngajual-jual ting tanah tuh nu aya bae duit. Ibu gua aya di ditu. Barang atuh emas bae jual tanah mah ese cenah musuhna emas bae nu aya pan aya tuh di
nyahoan si Asep emang kunaon yang bisa nyahoan gitu enggak ulah sebenges pokoknya eta bae jual ngomong si Asep nyahoan urang boga emas 2 batang Masya Allah isi Asep wah tuh mulai aya seminggu kan Waalaikumsalam Sep iya laku pugu ieu naon ulah umur geus 30 can kawin sarua tah mah lain kitu saya ulah sok sarua kitu atuh sarua masalah henteu mah minta doana bae aya Asep onam sama teu kawin kitu mah aya tung geus teu kudu kawin lah henteu mah yang doana bae anak aya kade ciduhan bacain poh tah geus ka ditu bau balik tidinya perebut jelema ya Allah ya Rabbi jelema kabeh ngadatangan Asep diseret gede hutang orang tah ieu si Asep geus model jasa kuari seceduh metu sakecap nyata anu tadina si Asep litun karodiin karan tingkah laku pagaweanana teh dicemooh ku masyarakat tapi kuari mah jadi pusat perhatian ada bener-bener Raja Palenda ya kuari si Asep jadi omongan hebat jelema di mana-mana nyaritakeun si Asep 10 tahun ka tukang mah mencemooh menghina mencibir kabeh nu hebat-hebat setelah 15 tahun 20 tahun ka dieu teu karasa nu baheula ngomongkeun jadi ngamulyakeun nu baheula ngamusuhan kuari jadi babaturan nu baheula manehna teresep kuari paling cinta nu tatadina geus istimewa ngan si Asep na be kuari embungeun nah ielah nu mantak disebut nakiroh maksudah awal nama nakiroh dicemooh watuk sodusanian barang geus jadi mah dimaksud nu mantak nakiroh maksudah lantaran geus aya siril khususnya kitu kabeh ge atuh ba'da tamakkun minha sabadanya na panceg dina khususnya baheula mah manehanana kikituan teh keur ngalalakon di jero hate teh micenan karesep nu mantek dipiceunan teh lantaran loba jelema katipu ku dunya ja dunya mah mataul gurur nu kamari di ditu imah nu dibagus-bagus ku ari mah geuninganan goreng bahkan geus eueuh dirindes make bulldozer etalah dunya nu belah ditu tadina nyana ngabangun nu sakitu hebatna ku ari mah geuninganan geus eueuh bangunan nu hebat teh jelemana duka ka mana etalah dunia kamari masih itu ngabereleng mobilna deuk make nu mamana ge aya bahkan dihitung teh hebat 12 13 na tapi ku ari mah geus eueuh hiji-hiji acan bahkan jelemana ge ku ari mah geus muriangan be etalah dunia. Nah kulantaran kos kitu maka si Asep teh micenan supaya ulah cinta dunia cintana teh kanu nyieun dunia bae geus melalui riyadhah mujahadah terus kikituan bae ti leuweung ka leuweung ti gunung ka gunung ti kampung ka kampung teh nu dimaksudna mah ieu teh micenan karesep diri ulah resep kana dunia geus bisa kuari mah dunia teh geus eueuh sasieun-sieun acan dina hatena kuari mambung babarengan jeung makhluk lantaran makhluk mangan sakadar boga 2 rupa mun teu nyacat ngalem eta teh jadi karugian ka urang ketika urang dicacat ketika urang di alam urang berubah cilaka nu mantak manehanana teh micin karesep kana makhluk ulah ayat ulak ta'aluk putulapat tali jeung makhluk hiji be ta'aluk teh jeung Allah kuari bageus bisa Asep teh nomor 3 nafsu lantaran nafsu mah kendaraan setan teh ku Gusti Allah diciptakeun jang haru biru jang ngaganggu manusia dibere urang teh nafsu dikendarai ku setan dipiceunan ku si Asep nafsuna sehingga nafsu teh anu digambarkeun anjing hideung ku ari mah eta anjing hideung teh bisa ditungtun nu tadina mah anjing hideung nu nungtun urang ku ari mah ditungtun ku si Asep anjing teh bisa disingrah-singrahkeun eta lah nafsu
nomor kaopatna setan eta setan ge lantaran di dirina geus eueuh karesep dunia makhluk jeung nafsu geus teu aya hese jang nyelap setan teh bahkan setan teh ampuneun boro-boro nanaon model kasirina Umar bae setan mati jauh keneh bae setan geus lumpat sieun kitu keneh kasirina Umar boro kasirina Umar deuleu sorban ngagantung bae setan kudu lumpat ieu aya Umarna kajen kuku mah ka sorbanna bae sieun ai urang mah setan teh tuh jadi babaturan mukhalid urang mah jeung setan babarengan sa mobil rejeng babarengan di DPR diuk babarengan di MPR diuk babarengan di pabrik diuk bahkan dibisiki urang teh di pabrik ku setan teh cek setan cokot eta sepatu lumayan 5 pasang ge kamun dijual jang tambahaneun maisha boloon doh kan ayo setanna terus ieu mah ku si Asep setan bisikan-bisikan dan lain sebagainya dipicenan geus eueuh makhlukan geus eueuh dunyaan geus eueuh nafsuan geus eueuh setanan murni luar biasa Asep hiji be Allah masya Allah eueuh di jero hate kuari didatangan ku jelema nu susah cintaeun lantaran sering dibere nu sugih resepeun lantaran tilok dipenta pejabat geh datang resepeun lantaran tilok dikumaha-kumaha hayang naon didoakeun nya nama nu penting mah kamaslahatan sebab dirina mah eueuh maksudna naon dunia geus teu hayang makhluk geus teu resep nafsu jeung sajarah mangata hiji bae ka Allah berbagai lapisan bakal raresepeun lantaran di dirina resepna ka Allah nu mantak jelema sasalaman cium tangan lain ka manehanana orang di jerona aya Allahan kurang kumaha si itu udeng-udengna gede kurang kumaha si itu kasep jeung hebat tapi gebungeun jelema cium tangan lantaran di jerona aya jawaraan kiai tinggal kiai tapi horenganan di jero hatena hate jawara saha nu daek cium tangan ka jawara malah mah hayang nampiling ka jawara mantak besi aya kiai ditampilingan eta teh lain nampilingan kiaina horenganan hate nu berhate jawara kos gitu nah iyalah nu mantak nyana sasalaman teh lain sasalaman ka manehanana si Asep basapira si Asep tapi jelema cintaeun tapi jelema yang sasalaman bae horenganan di jero hatena murni aya Allahan bahkan bila perlu jelema deuk sararujud lain sujud ka nyana aya Allahan kos gitulah si Asep wah istimewa nah awalan litun karo keur ngalalakon kadua watuk soda saniat ba'da tamakkun minna maka payazharu ilayhi sahibuha badal khopa lahirlah rahasia kawalian sahibuha nu boga rahasia tersebut badal khopa sabada nyepi mantak moal aya jelema jadi wali tanpa perjuangan moal aya urang lamun neuleuh abuya di Cidahu neuleuh hebatna ulah neuleuh hebatna neuleuh perjalananna neuleuh Mama Bakri ulah neuleuh Mama Bakri ka belah dieu lah baheula keur perjuanganna neuleuh Mama Sujai ulah neuleuh Mama Sujai ka belah dieu na neuleuh perjuangan memehna neuleuh Mama Satibi ayeun ulah Mama Satibi belah dieu na memeh perjuanganna neuleuh Mama Makmun teh ulah neuleuh bab ka dieu na keur memehna coba kumaha Nawawi Makmun Nawawi ulah neuleuh kitu Mama kitu busur kalim belah dieu na wow luar biasa deuleuh perjuangan baheulana ulah neuleuh Ki Khalil nu belah dieuna deuleuh perjuanganana pait anu luar biasa kapahitanana atuh manehanana mah jaba puasa bae riyadhah bae aju di dinya ge aya cai loba tapi tetep bae nya mah embung nginum urang mapan eueuh ge di teangan nya mah geus aya ge embungeun bandingkeun urang jeung Mama Khalil hayu coba deuk kumaha tah mantak urang mah biasa-biasa bae lantaran urang mah jelema biasa akur bae ngahiji jeung jawara urang jadi jawara ngahiji urang jeung polisi urang jadi polisi ngahiji urang jeung petani urang jadi petani atuh naon bedana ieu mah kiai teh atuh berarti ieu mah jeung pamarentah akur jeung tukang judi akur jeung tukang adu gotok ge akur bae atuh ieu mah lain kiai berarti ieu mah casingna doang kiai mesinna ieu mah mesin bok-brok tak eta wararese ge ngebersihan batinna sabada khofa be nyilib heula nu mantak di pondok pesantren mah eta teh tempat jang nyilib maksudna ka ditu deuk neangan siril khususiyah geus dimurnikeun pondok pesantren mah loba nu bertanya-tanya kunaon sih henteu dimewahkeun kiai oh lah bertanya ka aing engke bae geus jadi kiai memewahan pan geus jadi kiai jadi memewahan geus jadi kiai memewahan ge teu asa mewah
ku harina dididik model kos itu kunaon kieu teh daek ngabangun pondok bagus 5 tingkat ge kabangun ja duit mah loba di bank itu apa hari itu kos gitu mah tapi lah dididik kunaon sih kiai henteu make sakola mah teh jurusan syaitonir rajim kunaon teh dimodernkeun modern ge teh jurusan jahannam ieu mendek dimurnikeun ieu mah ulah berbau-bau dunia dimurnikeun ge sakieu ge murni dibau dina dimurnikeun ge bau dunia bae hese kunaon sih kiai teu narima awewe babari nyandung nelpon eta pan sekolahan mah jeung awewe eta teh ngeunaheun nganjang resmi unggal poek si kiai na lain magaan ngaji neuleuh anu irungna mancung bae tuh kan teu cenah kiai mah ngadidik didik teh podol sero lah bohong buktina ka dituna kiai na loba anu ajuna mah lah urang mun dicaritakeun mah di anu ngareuneuhan eta kiai lain kiai nu ngareuneuhan mah setan ngan nyana nginjem awak kiai belon teh kiai ka injem ku setan nah dimurnikeun deuk dididik ieu teh budak teh lain sakadar ngaji supaya bisa maca kitab tapi mentalna supaya mental wali lain mental jawara lain mental pemerintah lamun dididik di pondok pesantren modern mentalna geus mental dunia dididik di sekolah geus puguh tambah duniana lagi dunia deui dididik di universitas lain teu pinter tapi mentalna jadi mental penjahat nu di DPR lain teu palinter mentalna mental penjahat nyada jadi Dracula nguyup jeung nyesep getih masyarakat eak-eakan masyarakat lain teu pinter tapi mentalna nah iyalah di pondok pesantren dididik mantak lamun kiai nah hayang boga bangunan bagus pondokna kiai teh teu bagus lantaran berarti teu ngadidik ka santrina kajen kiai nama gedong ge belon teh kiainya nya nah hebatan ai santri teu meunang atuh geus jadi kiai jiganan teu meunang Tuan Abdul Qadir geus jadi wali mah nya daharna jeung bakakak ai murid mah sabodo teu meunang jeung bakakak anjing tembak ge ulah wah ieu mah Abdul Qadir kajajaden masalah mah teh ieu keur carita ai geus bisa mah naik mobil mewah teh asa naik mobil mewah akur bae jeung naik mobil goreng mun masih kede beda ulah make baju bagus jeung make baju goreng akur bae pada sapira nutupan aurat mun masih kene beda ulah etalah si Asep teh keur ngariadohan eta timimiti takholi kemudian tahali datanglah kata jali maka ba'dal khofa lian tafadihil ibad manfaatlah hamba-hamba naon bae nu datang ka manehanana sangat merasakan tiis ngeunaheun jeung hasil maksud gatahya bihil bilad hiruplah negara pasar jadi aya karamean jadi aya keberesan jadi aya melalui nasihat-nasihatna manehanana tetap dimanfaatkeun ku negara kitu keneh ku masyarakat berarti masyarakat jeung negara sangat ngabutuhkeun lantaran di jerona geus teu butuheun dibere sakitu teh dibere sakitu disanjung sakitu teh disanjung sakitu nya nama di jauhan sakitu di deukeutan sakitu lantaran geus ditapaan heula nu mantak lamun kiai can kungsi tapa belebah eta ngagibeg bae barang datang bae camat aju ngagibeg bae kakarak camat doang ngagibeg bah tuh kamu bupati bah datang ngusruk tuh bah camat bae datang ngagibeg atuh bupati bang ngusruk lamun datang bangsa gubernur eta mah lain ngusruk bapana ngusruk naon naon bah ya masa luhureun ngusruk naon ringsak teh mah geus gepeng ringsak bae geus tuh batak loba kiai ringsak nah eta teh diri dia atuh datang bae sebod nya nama urusannya urusan orang mengaji bae nya nama urusan dunia nutup para ruguh nyikut lain urusan Al-Qur'an urang mah urusan Al-Qur'an toja iya urang jeung nyana atuh datang bae urang mah menghormati kemanusiaanana adapun tujuan-tujuannya atuh masing-masing bae nyana urang-urang tabun kiai geus kos kitu kakarak